emang nak berangkat deh. Hari berangkat mas dor ka jonggol. Ayo naon emang? Enten naon sih? Cuma karena datang kemarin sedih tinggal berangkat deh. Dengekeun ku kamu, aku gilain kundung itu kebel di lembur, cuma kan orang loba kebutuhan, kudu meuli ieu, meuli itu. Iya sih kadinya nama. Nah, maka dari itu, maka aku gawean kudu lebih semangat. Gampang ting urang beunghar dong batur mah. Eta bagian anak batur bisa jajan, anak urang ya bisa kan alhamdulillah. Pengaruhi aku nu gawean semangat mah, Pak. Geus doakeun supaya lancar gaweana. Jieunkeun kopi neng. Ya udah tunggu sebentar. Ngeunang-ngeunai di lembur lamun isuk-isuk ieu lah. Kepala saeutik bede lembur sanggeuk berangkat deui. Hei, saya nu nelpon. Halo, Bos. Halo, Ceng, di mana, Ceng? Biasa, Bos, di Gardu, Bos, keur ngopi. Mas Dor urang berangkat ieu nya. Oke, siap, Bos. Aduh, mana yuk, bae? Piraku nggak mau doainya, aing segagah kieu geus make sepatu. Lah, sesabulan sepatu, sebulan sendal kieu. Kieu ya loba pikiran mah. Ah, kudu ganti deui aing ieu. Aku berangkat dulu ya. Iya hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana si Aceng yuk? Woi, Bos, jadi orang berangkat. Atuh jadilah tuh mobil tuh. Bos, saya gara di dahar, Bos, jauh orang melapa. Oh, gara di dahar. Walaupun orang dahar cing lah. Saya tadi nelpon, pengurus nelpon. Halo, Bang. Di mana udah berangkat belum? Udah, Bang, lagi makan dulu nih. Gua tunggu di pool ya. Di pool, Bang. Ya iya di pool. Emang lu mau kemana? Ke Jonggol, Bang. Woi, ke pool aja jangan ke Jonggol. Waduh. Gua tunggu ya. Anjir, baca saya. Ayo naon, Bos? Orang kita ke pool bae ku pengurus. Waduh. Lapar tadi deh, Ceng. Oh, Bos, lapar di, Bos. Oh, meli. Siap, Bos. Woi, Bos, up. Waduh, ayo naon nih, karena lagi, Teng. Ayo naon deh, Ceng. Waduh, untuk kuat, Bos, ayo ngising, Bos. Ayo tadi ngagetan, Mbak. Ka mananya? Tadi be ka jero yo.